Sampurasun Bara Irfan Channel. Dinten ayeuna abi bade nyumpingan padepokan Waruga Jati nu aya di Jatinangor. Biasana mah anjeun ngadamel aksesoris kasundaan sapertos kita. Tah sapertos kitu. Kayak orang ningal kumaha prosesna, sareng kumaha cara pembuatanna sareng bahan-bahanna. Tempatna masih lumayan tebih di Jatinangor. Pamit Peogi kayak biasa kontak-kontak ke Irfan Channel biasa di inbox di WA atau di Facebook. Kayak orang ningal-ningal sakantanan orang taras-taros salahnya. Yuk orang kapayun. Nah iya pemirsa ya. Tadi tempatnya ya. Nah tempat padepokan pembuatan aksesoris. Oke. Jadi sarang Kang Dinar ya. Kang Dinar. Ini di mana Kang Din? Lempat masih kena disembunyikan. Bapak nama palawur aing ngagerebeg. Anu saya cicikan mah. Iya. Iya tempat ada melan naon Kang Din? Aksesorisnya. Aksesoris. Namina naon? Kan aksesoris kayu we. Aksesoris kayu. Oke. Nah, ini cara pembuatanana. Ini contoh-contohnya. Contoh-contohnya seueur. Nah. Aksesoris tina kaboa aya, kayu kaboa. Dia manggilna kangge nguseup. Tuh pahul sih. Pahul. Oke. Seueur pamirsa. Tah tinggal aduh Jenis-jenisnya. ieu mah sanes ukiran-ukiran biasa ieu mah. Tina rutina ge mencerminkan ieu tuh. Aya naga. Dan non Sri Kandi. Oh, tinggal banyak. Ayo Pak Semar. Bima. Oke. Emang mau. Nah, mau. Ayo Wak Semar. Sana si Wakumis ini. Nah, kita Mang Naga jauh di Persaka Naga di Cina. Oke, orang tinggal deui kaseruan-kaseruan anak sampurasun.